Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Keluarga besar Masjid Nurul Huda anu kupribados dipihormat, wabil khusus bini sesepuh majelis pangersa Bapak Haji Solihin oge Bapak Haji Ihsan, keluarga besar almarhum Kang Asep Hidayat, jamaah ahli pangaosan anu sami-sami hadir, alhamdulillah wa syukrulillah dina saat anu ieu urang sadayana kenging nugraha ti Allah taala kumpuriung dina ieu haflah mubarakah dina raraga pangaosan rutin. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu pangaosan urang sadayana ku Allah taala dipaparin kahirupan anu barokah sareng hirup anu barokah, dipaparin turunan anu saroleh, dipaparin kalancaran ibadah sareng kasab, dipaparin rizki husnul khotimah, jalmi nu parantos ngainfakeun hartana emutanana tanagina, nu kahiji diangge ngawujudkeun ieu pangaosan, nu kadua diangge ngabangun sarana keagamaan buktosna ieu masjid. Mudah-mudahan ranjeunanana ku Allah taala didamel ti jajaran kakasih Allah subhanahu wa taala, nu ditampi amal solehna dihapunten sadaya dosana, disarolehkeun turunanana kalayan dipaparin hirup jeung kahirupan anu barokah. Nas'alukal ijabatal madhkurah bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil mangga urang kawitan halaman sabaraha wa huwa khairun lahu mimma ikhtarhu. Ila muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sareng ari itu muradillah eta khairun leuwih alus lahu pikeun itu si murid mimma tibatan perkara ikhtarohu
anu milih si murid kana itu emak. Ieu hikmah Ibnu Athaillah anu nomor ka-18. Ngajelaskeun bahwa perkara nu dikarepkeun ku Allah leuwih alus tibatan perkara nu dikarepkeun ku itu si murid. Perkara anu dikarepkeun ku Allah menang milih Allah pangalusna pikeun si murid. Ieu teh mukhatabna teh muridin sing emo. Muridin teh jalma nu ibadah ka Allah anu masih mahjub keneh ngan geus boga karep husul ka Allah. Anu can boga karep disebutna abidin, nu geus boga karep husul disebutna teh muridin, nu geus husul disebutna arifin. Tak ieu papatah teh ka murid. Intina ieu hikmah nu ka-18 musonib ngawartoskeun kana eta hikmah teh supaya murid tafwid ka Allah, pasrah sumrah ka Allah. Naon sababna kudu pasrah ka Allah? Kade lain arifin mukhatabna ieu teh. Murid nu hayang wusul ngan can wusul gitu. Kunaon kudu tafwid ka Allah murid? Karana ari jalma anu can wusul mah masih keneh dikuasai hatena ku nafsu. Jadi mun pamilih manehna teh eta teh pamilih nafsu. Nu mawi kedah pasrah kana pamilih Allah. Buktosna mangga raoskeun ku urang. Dina nalika hate urang mahjub ka Allah seueur nentang kana naon? Kana hukmul wakti anu geus ditahsis ku Allah. Mun ceuk bahasa radikalna mah seueur nyalahkeun ka Allah. Urang boga indung bapa teh tiap ukur pas-pasan da disalahkeun ku hatena. Atuh da coba lamun bapa kuring segala boga geura moal kieu hirup teh kitu pan. Kurma duit teu boga rupa teu pati kasep, coba uing teh lamun kasep rupa nyalahkeun ka Allah teh puguh meunang Allah kitu eta teh. Nya eta sabab kahayang nafsu. Meureun teu pati boga duit ge ari rupa kasep dadag pangadeg hade mah leuheung meusan. Ieu mah katurug katutu. Nya keur mah pecek rek leutik kulitna hideung goreng rupana teu boga duit geus ripuh. Padahal eta meunang milih Allah pikeun manehna eta leuwih alus. Saur Allah eta maneh nyalahkeun ka kuring. Boga rupa teu pati alus teu kaciri ku anjeun jalma anu rupana alus teu daekeun bener lakuna. Sabab unggal indit ka mana-mana loba nu resepeun. Ari iman teu pati kuat, kumaha cing nasibna? Pan teu puguh pangbalikan tuh tingali nasibna. Ngahaja nu matak dikitukeun rupa anjeun supaya istiqomah pan. Pan ari anjeun bari leutik rupa teu pati sabaraha mah ngaji rada daek tuh pan. Coba lamun heg rupana kasep duitna loba. Bapak urang teh si bus upamana. Atawa konglomerat
daek ayeuna di riungan kieu moal kira-kira na aya bejana konglomerat nu gaji ka Cibaduyut ka dia tuh aya bari can nyarahun Allah padahal sugan aya kahayang nyaho ka Allah wah bejana konglomerat ngaji sapang beungharna sa Indonesia teh saha Purnomo saha cenah nu boga 51 triliun bejana ngaji ke Cibaduyut kan dia tapi kulantaran keayaan orang sakieu buktina rupa teu pati hade kulit rada alus tuh banyak aya anu rada rea naonana jab anu rada gede rada luhur jabatanana rupana teu pati kasep tadi bagi-bagi untuk aku sorangan henteu jabatan teu boga duit teu boga rupana rada kasep teh gitu geus meunang milih Allah eta disalahkeun sabab pamilihna muridin mah eta dituntun ku hawa nafsu jadi nyalahkeun terus ka Allah nu mata kudu tafwid wusul encan ka Allah geus aya harepan wusul tapi teu pasrah ka Allah nutur-nutur ka hayang nafsu rek iraha tepina da jadi cek pibasaeun anu frontalna mah kieu tina hikmah nu ka-18 Ibnu Athaillah nu tadi teh lamun anjeun hayang tepi ka Allah muridin maka anjeun ulah nuturkeun nafsu tuturkeun pakarepan Allah ibadah ulah ngahayal sesuaikeun ibadah urang sareng hukmul wakti nu ditahsis ku Allah ka diri urang urang mah sagala kurang rupa teu sabaraha jabatan teu luhur rek ibadah kuloba ibadahna teh upamana kuloba amal awak teu pati cager duit teu pati boga rek kumaha loba amal tiwalti kunaon ku sobar ibadahna teh sobar eta teu loba salatna paling loba puasana pan ari loba teu ka cumponan mah puasa pan rada deuketna oge nya rek dahar eueuh dahareunana mending puasa we sekali ku sobar ibadah teh ka Allah taala teh kurnu jabatanana luhur hartana seueur eta mah ku loba amal soleh tuh ngabantu gitu ari boga duit ngan ukur 100 juta ari ka Mekah yang wal tahun ngaharepkeun salah lain gitu nu sesuai jeung urang nu sesuai jeung hukmul wakti nu ditahsis ku Allah ka urang ibadah pikeun urang ka Allah pek jadikeun jalan usul wah ieu mah sagala kurang rek sobar dina sagala kurang sugan we jadi waliullah teh sabab sobar da aya kutubus sabirin kutubul mutawakkilin kutubur radin jadi wali kutub teh tina sabab sobarna luar biasa ieu mah jadi waliullah lain loba salatna lain loba sedekahna tapi kulantaran loba nahan nafsu jadi waliullah aya henteu kudu loba amal wae mak nepi ka beunang derajat kakasih Allah taala gerak nu seueur fasilitasna mah awakna cager artosna seueur elmuna seueur eta mah loba amal eta mah amal elmuna amal ku hartana amal ku kakuatanana man kana lahu malun falyatasaddaq bima lihi man kana lahu quwatun falyatasaddaq biquwwatihi jabatan luhur jabatanana dipake memperjuangkeun agama Allah amalna elmuna seueur ilmu dipake ngaluhurkeun agama Allah hartana seueur ditasurupkeun di jalan Allah pikeun ngajungjung tinggi agama Allah sab kabeh ge eta ngadatangkeun jadi catatan di Allah kaalusan lain kudu ku amal wae ku sabar ku syukur ku ridho ku tobat aya jalma nu jadi kakasih Allah balas tobat aya melukan ari tobat teh gampang gitu lamun gampang ge tobat jalma nu loba dosa kudu daraek tobat urang ge dosa loba terasing tobat ciri teu gampang tobat teh matak jalma nu bisa tobat tina dosa teh eta teh kaalusan anu seueur ti Allah amalna Sayyidina Umar
lamun ditulis tur nu dipake alat nulisna cai nu aya di alam dunia dipake mangsina, tatangkalan dipake kolamna, moal cukup eta cai dipake mangsi lamun nuliskeun kealusan Sayyidina Umar. Aduh, urang mah jigana moal saat sumur-sumur acan kealusan urang. Saat sumur mah kira-kira namun pake nuliskeun kealusan urang eta asa moal. Sayyidina Umar mah lamun cai dipake mangsina, tatangkalan dipake kalamna, tuluy pake nuliskeun kealusan Sayyidina Umar kalah saat cai nu aya di alam dunia batan seep kealusan Sayyidina Umar modek dicatat. Waduh, tuluy teruskeun deui ari Abu Bakar sakumaha pan pangluhurna teh Abu Bakar. Abu Bakar mah 100 kalieun Sayyidina Umar. Waduh, pantes ka surgana, jadi di surgana jadi rois ogenya, jadi komandan, roisul muqarrabin, pamimpin anu laluhur ti antara umat Rasul teh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atuh da sodakona ge Sayyidina Umar mah tin asa Sayyidina Abu Bakar mah asal beunghar jadi fakir, berarti seep meureunna. Ari urang seep setengah nama atau seperempat nanti. Boro-boro nggak gitu. Numawi salasa wiosna ba'dul hukama sasauran supaya anjeun tong papangih jeung kanyakalan sabada maot maka kudu daek mikir pikeun eta perkara samemeh maot. 5 perkara bakal kapanggih ku urang kahanyakalan lamun teu diperhatikeun jeung teu dipikirkeun ku ayeuna ku urang samemeh maot. Kahiji nu kudu dipikirkeun teh dosa. Urang mah migawe dosa sok kas angin lalu tara dipikirkeun dosa. Loba inget kana dosa halus. Urang mah mun kana kaalusan inget kana dosa tarpati inget. Alusna mah kaalusan matkeun bae teu inget ge ngan kana dosa kudu loba inget. Tapi inget teh lain berarti keur meratapi kekecewaan sanes. Inget teh pikeun belajar tina kasalahan. Itu kahiji dosa. Lamun jalma teu mikirkeun dosa ayeuna waktu hirup, engke bakal hanyakal papangih jeung Allah, umur ringkung mangul dosa bari perjalanan jauh ta eta. Sangkan tong papangih jeung kahanyakalan engke di ditu babawaan dosa anu seueur perjalanan jauh, ayeuna geuwat tobatan dosa. Pikirkeun ku urang geus tobat encan dosa geus tina dosa teh. Lamun geus ditobatan geus ditarima tobatna teh acan. Tah eta nu kudu dipikirkeun ku urang. Tina urusan dosa. Dosa geus ditobatan can atos ditarima henteu tah eta. Tah cenah da teu terang cenah ditarima jeung henteuna ceuk saha teu terang nu bodoh nu teu apaleun mah. Aya ilmuna pan. Ari makbulna tobat kumaha pan? Taubatan nasuha ku Ibnu Abbas pan dijelaskeun. Eureun tina gawe dosana ngajam moal balik deui nalangsa pan gitu. Itu disebut lamun hayang urang ayeuna tobat tina dosa osok istighfar mah lisana istighfar eureun tina dosana tapi ngajam rek balik deui itu berarti teu ditarima tobatna. Kaos amal soleh urang ieu ditarima ku Allah henteu cenah teu apal ditarima jeung henteuna teu apal sote teu ditarima jeung henteuna jalma nu teu moga ilmu keur moga ilmu mah terangan Allah ngalungsurkeun ilmu tah ieu syarat makbul ieu syarat majur ieu syarat sah. Di mana-mana aya syarat tinemu nu disyaratan. Naon syarat majur tajalli ka Allah. Dina nalika amal saleh urang haten teh aya tajalli ka Allah, malah goplak ka Allah eta teh teu diganyar nu kitu ngaranna. Kudu ngadaguan engke udah teu terang diganyar jeung teu nama eta geus aya ilmu pan pikeun nganyahokeun diganyar jeung teu diganyarna.
cek saha dari ieu yen teu apal rek ka neraka atau ka surga da geus apal sebenarnya. Surga dikaduniakeun jadi goplah jeung maksiat, neraka dikaduniakeun jadi goplah jeung maksiat, surga dikaduniakeun jadi taat jeung makrifat. Tanyakeun hate makrifat teu ka Allah, ibadah teu ka Allah. Lamun ibadah jeung makrifat mudah-mudahan eta ahli surga teh ya. Makrifat henteu, ibadahna tara. Aku keunut ti ayeuna uing ahli neraka gitu. Henteu kudu riweuh. Ceuk saha kumaha engke, ceuk saha teu paham. Keur make ilmu mah. Seperti jalma anu ku Allah geus dipasihan ilmu tahqiq, ilmu makrifat, terangeun majurna amal. Allahu Akbar, salat makmumna 2000 santri di tukang. Cek santrimu, waduh kiai hebat khusyuk salatna, tangtu diganyar. Kumaha cek kiaina? Aing yakin kana amal nu tadi moal tak diganyar ku Allah. Naon sababna? Eueuh tajalli dina hate sajero salat teh. Tuh gitu, sabab boga ilmu. Ari nu teu gaduh ilmu mah teuing rek ditarima, teuing moal moga-moga weh ditarima. Padahal moal ditarima. Cek nu boga ilmu mah teu susah bisa nyebut ayeuna ge. Dosa tah. Nu kadua amal nu kudu dipikirkeun. Perlu dipikirkeun kurang, ditafakuran amal. Amal teh seueur atana bisa alit. Samemeh nyakal papangih jeung Allah boga amal saeutik, mending ayeuna mikir kudu sing seueur amal soleh teh karena perjalanan teh sangat jauh. Hirup di akhirat mah teu aya tungtungna. Boga bekal hirup di dunia 2 miliar, seueur di akhirat mah saeutik sakitu teh. Jawab di dunia mah hirupna 100 tahun, di akhirat mah teu aya tungtungna. 2 miliar teh saeutik bekal teh. Matak Sayyidina Umar mah saseueur-seueurna amal soleh. Naon sababna? Perjalananna jauh. Nanyak Siratal Mustaqim 1000 tahun. Pira kula lakon 1000 tahun deukeut? Datar Siratal Mustaqim 1000 tahun. Mudun na Siratal Mustaqim 1000 tahun. Memeh nyukang Siratal Mustaqim aya 7 pos pemeriksaan. Jalma nu rek nyukang Siratal Mustaqim. Di hiji pos lamun pertanyaan teu kajawab di sel 1000 tahun. Lamun unggal pertanyaan teu kajawab 77.000 tahun samemeh nyukang. Piraku teu jauh perjalanan, bekal saeutik katalang sarang. Mata kudu tafakur urang kana perjalanan akhirat teh sakitu jauhna. Ari waktu 1000 tahun dunia eta teh saeutik. Ya sapoe di akhirat lilana sarua jeung 500 tahun dunia deh. Matak amal sing saseueur-seueurna. Namun boga ganjaran sedekah 70 miliar 700 miliar teh saeutik kudu dianggapna teh sabab perjalanan jauh. Tapi lamun bekal di dunia mah da 100 tahunan 700 miliar teh seueur. Nya ari ti Cibaduyut rek ka Bandung kota mah duit 1 juta teh rea apanya. Ari ka Amerika mah duit 1 juta nepi moal. Meuli tiket kapal gitu mahi. Seperti gitu. Hirup di dunia sakitu ge rea. Saeutik. Motok sing saseueur-seueurna motok Sayyidina Umar mah masyaallah teuing. Tah samemeh papangih jeung kahanyakalan mawa amal saeutik engke di hadrat Allah ayeuna berjuang sing amal saseueur-seueurna. Kadua tah anu katilu di akhirat teh Allah teh ngadamel tempat teh aya nu raos aya nu teu raos, aya nu handap darajatna aya nu luhur. Di tempat mana Allah nunda diri urang teh ya, nyimpen diri urang. Perlu ti ayeuna ditapakuran ku urang. Lamun teu mikirna ayeuna, wah bahaya engke. Allah ngadamel tempat neraka antara surga neraka, tuluy di surga, tuluy mawatinul kasib. Cik urang di tempat mana kira-kira cicing. Perlu dipikirkeun. Sieun teuing nunana kana diri urang Allah di neraka supaya tong ka neraka makrifat jeung ibadah ka Allah. Ayeuna berusaha engke mah geus ka ditu
Wah bisa aya usaha geus blus diasupkeun ka neraka aya upaya sangkan bijil di neraka moal bisa geus ka ditu mah. Namun geus diponis di neraka moal hanyat atos teu aya upaya tibarjah ka ditu mah tos teu aya usaha ayeuna meungpeung dina waktu usaha memperjuangkan 2 kali hirup teh ayeuna sakali hirup di dunia. Jadi di dunia teh pikeun ieu teh dijadikan waktu berjuang pikeun memperjuangkan 2 kali hirup dunia akhirat. Terutama kehidupan akhirat ayo. Cik kira-kira na urang na tempat nu mana? Ukuranana kumaha ukuranana? Lamun hayang di mana tempat orang calik ukuran anak gampil dina makom mana orang cicing ayeuna tak akan tuh eta dina makom mana ibadah orang ayeuna kantun tinggal eta margi anu ibadah teh aya nu dina makom rogib abid zahid arif jadib 5 ibadah dina makom rogib nyaeta ibadahna jalma anu tujuanana ka makhluk. Ibadah diperintah ku Allah tapi dina ngalaksanakeun ibadah hate condong ka makhluk, hate resep ka makhluk, henteu condong ka Allah, henteu resepna ka Allah, ka makhluk condongna. Ketol salat duha sugan we dagang uing untung we gitu. Jadi nempona kana samet kauntungan dunia. Lamun ibadah bari dibarengan ku hate resep ka makhluk. Naon wae makhluk mun penting. Terutami hukuman makhluk teh makhluk dina makom amma mana ieu nu aya di alam dunia. Padahal mah sing surga ge makhluk, malaikat makhluk. Maksudnya mana? Iya nu aya di alam mulki. Lamun ibadah bari dibarengan ku hate condong kana perkara nu aya di alam mulki ta eta makom rogib begitu. Ibadah saha? Ibadahna abnaid dunya. Hei, urang salat berjamaah kira-kira matak loba duit salat berjamaah teu? Wah kadinya kira-kira nah jadi ningalina karena keuntungan dunia unggul lamun dura teretna karena perkara nu aya di mulki pangkat getol tahajudna karena sieun digeser jabatan paneta ngudag pangkat ari pangkat bangsa dunia aing teh menteri ieu teh sieun digeser tahajud getol tahajudna eta teh makom rogib nu tadi karena ibadah bari dibarengan ku hate condong ka akwan nu aya di alam mulki rogib. Eta nu kitu abnaid dunya ngaranna anak-anak dunya kan. Sanajan ahli ibadah can tercatat di ahli Allah di ditu teh can. Malah mah ibadah anu jadi sabab bencana teh eta tah. Ruksakna alam dunya, gempa di muka bumi ieu di alam dunya. Kenyelongna alam dunya, kacau balona manusia nu hirup di alam dunya. Terjadina kerusuhan di alam dunia karena naon opat nu jadi sabab nu kahiji abidin rogibin nu aribadah bari condong ka akwan nu aya di alam mulki ka dieu mising sarujud sarolat tahajud alistighfar jalma anu resep ka akwan ka dieu moal matak jadi tadfaul bala tasdab adab Allah bakal ngaguludug datang nu ibadah loba keneh gempa di mana-mana ban. Naon sababna? Nu ibadahna abnaid dunya atuh da. Engko ibadah ka Allah tapi hatena condong ka akwan ka dieu. Neangan untung, neangan jabatan, neangan komara, neangan jah jeung riasah. Ibadahna. Naon deui bi alibin fajirin. Jalma nu ilmu nu boga ilmu teu amal kana ilmuna. Malah ilmu dikomersilkan. Lamun pendidikan geus dimahalkeun ku ahli-ahli ilmu, nah eta nu jadi sabab bencana di muka bumi ieu teh sabenerna. Teu kapalikireun eta teh hayo mikirna atuh da tsunami iso teh sabab anu.
padahal mah adab Allah nu bukti mah naon sababna ahli ilmu ngamersilkeun ilmuna. Lamun lembaga pendidikan geus ngamahalkeun biaya pendidikan na eta kong ngomersilkeun ilmu jadi sabab bencana di muka bumi ieu saber ikut andil eta jalma lain ku jalma nu duraka hungkur sak dalam dunia teh duraka teh nu maksiat mutlak maksudna eta ge duraka sababna jadi ningalina akan asbabul hisi asbabul ma'nawiyahna teu katingalieun ta eta sabab anu teu katingali mah eta mah moal katingali kecuali ku jalma-jalma nu paling terhatena bisa katingalina pan teu kaparanggieun can aya nu ngabejakeun sabab bencana eta mah pan gunung bitu ceuk ahli vulkanologi sabab kieu geus kitu teu malikir ka dinya mah kan asbab maknawiyahna mah naon di bi imamin jairin pamimpin anu lacut pamimpin nu leungit keadilanana pamimpin anu geus teu boga sifat adil nah, di mana di pamimpin geus teu adil eta jadi sabab bencana di muka bumi ieu nu terjadi bencana genylong duniana gempa teh terjadi tsunami terjadi kerusuhan sababna naon leungit adilna pamimpin lalacut pamimpin lain mikirkeun anu dipimpin tapi pikirkeun manehna anu mimpin model tim sukses pemilihan lain nyukseskeun anu dipilih tapi nyukseskeun tim jadi sukses tim lain tim sukses riweuh eta geus kitu anu kaopat begoniyin dolimin jalma-jalma anu kaya raya geus salah ngagunakeun hartana tah eta jadi sabab bencana jeung sabab rusuh di muka bumi ieu wa hadhil arba'atu as-sababu fi sa'adatid as-sababu fi fasadil alami wadtirobihi ruksakna alam genjlongna ieu dunia gempa terjadi di mana-mana nu opat sabab maknawiyahna mah teh teu kapanggihkeun kudu bejakeun ieu mah kacamat bejakeun ka kubu bejakeun ieu kepemimpin kasararea bejakeun ikut andil nu salah ngagunakeun hartana ikut andil nyeun bencana di muka bumi ieu lain elaluging hungkul anu metak ngajadikeun banjir teh aya asbabul maknawiyahna teh kitu lamun urang hoyong terang ayeuna pikirkeun ku urang tempat urang di mana kari tingali urang makom rohani urang hate urang namu hadoroh namu kasafah namu ayana namu syahadah atanapi dina mahjubin di mana cing lamun hoyong terang tempat urang ke di akhirat tingali makom hate di mana ayeuna gitu dina mahjub namu hadoroh namu kasafah namu ayana namu syahadah dina mahjub teu boga darajat jadi gembel di akhirat kan aku kenti ayeuna mau boga darajat di hadrat Allah karena naon rohani nage darajatna ayeuna mah teu kudu susah pikirkeun meungpeung keneh aya waktu pikir berjuang di mana mahjub ayeuna mah aya upaya sangkan ulah mahjub teangan guru mursid guruan ku urang dina ngaguruna pake pakaian hate mahabbah takdim jeung husnudon nu tilu tasil ilallah engke ge bakal wusul seperti guru urang aya usaha ayeuna engke geus ka hadrat Allah rek kumaha coba mun geus diponis jadi gembel geus diponis di neraka teu hanyat-hanyat rek mana upaya moal bisa usaha ayeuna meungpeung usaha mikir urangna di mana tempat kuring mantap kudu dipikirkeun anu katilu naon tempat urang di ahe pikirkeun ti ayeuna meungpeung ngirup salagi aya jalan pikeun usaha ya kakara dibejakeun banyak buru-buru tuliskeun bisa poho deui gitu kayak geus ka bumi di pikiran heueuh aing teh tak mikir gimana di geus ka bumi teh talaah kurang anu kaopat darajat
urang di akhirat ayat tempat aya darajat darajatna luhur hanap tah ieu darajat urang teh luhur hanap engke di akhirat teh kumaha carana pakuranana ningali darajat tingali wukufna rohani di mana nah dina makom muhadharah na makom mukasafah dina makom ayana darajat di akhirat di alamatan di dunia ku kecerdasan akar rohani namun cerdas akar rohanina insyaallah luhur darajatna bodoh akar rohanina hanap darajatna aya nu luhur pangkat di dunia balas bodoh aya teh aya jadi camat bodoh aya moal mah jadi ku ge bodoh moal jadi RT ge bodoh moal jadi kecerdasan hati urang teh kecerdasan hati urang teh eta nu jadi ciri kana luhur jeung handapna derajat urang di hadrat Allah termasuk jalma nu mulia engke di hadrat Allah termasuk jalma nu hina pikirkeun buru-buru ti ayeuna taliti hate di mana ayana dina bodoh dina pinter ari ngukur hate bodoh gampang tika pungkur ge eta mah undang-undang Allah geus ngatur di mana mere leuwih alus daripada nu di bere mun hate geus jadi hayang tukang mere tah eta pinter kungsi jadi hayang jadi tukang mere hayang mikir aing hayang jadi tukang mere aya ngomong dibere wae kungsi sugan mikir saeutik mah henteu atanapi diukurna ku kieu ari mere jeung dibere alus keneh mere tuluy tanyakeun kana hate urang hate maneh mun dibere bungah mana jeung mere nah ceuk hate bungah dibere belgu gene tah nya hono alus tapi milih anu hina eta bodoh ngaranna mending mana jadi camat jeung jadi ku mending jadi ku mending mana duit 100 juta jeung 5 juta mending 5 juta pinter belegu geta kira-kira eta jadi darajat jeung tempat dihijikeun kantun ningalina teh makom hate urang rohani ri rohani teh dina muhadharah na mukasafah dina muayanah atawa dina musyahadah lamun heg dina tingkat luhur darajat ke urang jeung tempat urang teh lamun hina berarti hina kan tuh gitu teu aya muhadharah acan ieu mah teu aya muhadharah gembel eta mah aya muhadharah tah mimiti boga darajat tina muhadharah mukasafah muayanah musa lamun urang teu bisa musyahadah muhadharah atuh ari muhadharah teh naon cing hadir hate di hadrat rububiyah Allah urang keur salat terasa diatur ku Allah ieu diri kuring keur diatur kieu ku Allah kana migawe salat teh teh rububiyah pengaturan Allah gerak kuring digerakkeun ku Allah hirup kuring dihirupkeun Allah kieu kuring diatur ku Allah nah eta rububiyah ngaranna mun urang hate keur hadir di dinya eta muhadharah ngaranna nu kitu ieu mah lain di dinya ge henteu poho ka Allahna ge gembel eta mah kitu mah mahjub teh disebutna anu kalima nu kudu dipikirkeun teh ridho Allah nah ridho Allah ka urang atawa henteu tafakuran kurang ayeuna nah ridho Allah ka urang teu ayeuna dah samemeh urang balik ka hadrat Allah menang bebendon Allah bari eueuh usaha eueuh jalan pikeun usaha ngaraih ridho Allah engke di hadrat Allah mah teu jalan pikeun usaha mikir ayeuna mun can meunang ayeuna buru-buru milarian ayeuna meungpeung teu acan maot geus maot mah teu aya jalan teu aya usaha pikeun nelangan ridho Allah ayeuna meungpeung aya waktuna jeung ridho Allah geus datang ka urang can kumaha ngukur ridona ari ridho Allah
disimpen ku Allah dina wusul ka Allah. Tanyakeun hate wusul ka Allah henteu, rohanina wusul ka Allah henteu. Allah nu naridona dina wusul ka Allah. Lamun teu aya wusul hate ka Allah berarti salat mah salat ngan Allah can ridho. Naon sababna? Hate can wusul ka Allah. Jadi teu payah salat datang ridho Allah henteu. Naon sababna? Cacat keneh ubudiyah jeung abudah. Mun ku bahasa nu sederhana mah kieu, ridho Allah dina ibadah nu sidik ubudiyah jeung abudah. Ridho Allah ditunda ku Allah di mana dina ibadah nu sidik ubudiyah jeung abudah. Lamun jalma migawe ibadah bari sidik ubudiyah jeung abudah, ta eta eta jalma nu meunang ridho Allah. Salat mah geus salat ngan ubudiyah cacat keneh. Salat mah salat geus di jalan Allah ngan Allah can ridho ka urang. Dibenduan keneh dina salatna urang. Naon sababna? Loba salahna matak buktina na salat teh eling-eling acan ka Allah. Kakada bener rengkak dohirna hungkul. Lamun huruf mah hurufna hungkul, ari jasad huruf, ari makna roh. Hitung-hitung kitu. Ari urang maca huruf pentingna naonana? Maknana. Dia mah aya jasad ngan teu aya rohan, teu aya manfaatna. Huruf mah ngarengkol ngan eueuh hartian. Aya manana teh ya? Teu aya faedahna, teu aya mana mah. Ngobrol mah ngobrol ngan teu bisa dihartian. Hartina mah. Lamun Ki Jaed engke ka dieu geus sakitu aya hartina teh ya? Nah teu aya. Tapi lamun engke Ki Jaed ka dieu ku kuring rek diberi duit 100 juta aya hartina? Aya. Kumaha ngamanaan cek Ki Jaed lamun hayang datang, lamun teu hayang ulah datang kari kitu pan. Kari kitu mah lamun Ki Jaed datang ka dieu heup sakitu. Eta obrolan teu aya maknana. Obrolan aya, huruf aya tapi teu aya mana, seperti jasad aya ngan rohanina teu aya. Salat mah salat ngan hate unclong-anclong ka mana daek, eta huruf eueuh makna, obrolan eueuh harti nu kitu ngaranna. Aya faedahna teu aya? Teu aya. Ibadah nu cacat ubudiyah jeung abudah moal aya manfaatna pikeun jalma nu migawe ibadah. Naon sebabna? Misil jasad teu aya rohan, misil huruf teu aya maknaan, misil obrolan teu bisa dihartikeun. Artina ngocebrek setengah jam ge tapi hartieun teu bisa dihartikeun, sababna teu puguh jujutanana. Setengah jam ngocobrak wae hungkul, malakaum tataka taktum alaya kataka ka ikum teu kaharti. Naon artina teu bisa dihartikeun teu ngarti. Matak jadi bener teu urang ngadengikeun. Urang Inggris mah bertahan ka urang make bahasa Inggris. Urang teu bisa ngagali manana aya hartina mah. Moal teu kaharti, nyarekan rek amek rek kumaha teu kaharti, seuri we. Da teu ngarti teh ya. Ayeuna sapertikeun urang rek migawe hiji pagawean, boga balad 1000 paeh kabeh, aya hartina teh ya. Tenang macul teh naon. Tenang rek nyeun imah ukuran 10 kali 30. Naon sababna? Boga balad sabaraha 100 urang ngan paeh kabeh. Wah hartina kumaha manfaat. Mending keneh pecek rek leutik 2 tapi hirup. 2 tapi hirup leutik. Komo lamun jangkung badag. Gede tenagana. Seperti gitu mana. Matak ngaos hikam lamun dihartikeun eusina udah moal hayang dahar 3 poe 3 peuting oge sebenarnya. Eta mah nu hayang balik mah ngaji hikam nu teu ngarti itu. Jalma keur lapar ge jadi wareg ngaji hikam sebenarnya. Katungtun ku rohanina teuleum sababna. Matak batur mah lamun hayang lapar wiridan, urang makan hari wiridan teh kala beuki lapar. Lamun lapar teh wiridan batur mah urang mah mun lapar wiridan kalau beuki lapar. Naon sababna wiridanna make nafsu tah gitu. Make nafsu tak teu betah wiridan teh da nafsu anu mingpin hirupna teh da. Lain ku akal teu betaheun, amun akal mah betaheun wiridan teh.
sok da bunga hate mamatak leungit lapar tuh sok leres bunga hate jalma teh yang ngeundahar naon budak ulin bungaon sapopoe apal-apal geus geringan namrung ge naon sababna atuh da bunga hatena jadi wareg ka dieuna gitu mutak pantas aya waliullah nu 11 tahun teu ngadahar naon ya Abu Yahya Zakar Ansori mah lamun hagerek aya pangabutuh ngadua ka Allah puasana 17 tahun lain 17 poe 17 tahun bari tuang nate saregot cai sahuap dahareun geus sakitu sapoe sabetingna teh 17 tahun eta teh urang puasa 40 poe asa geus lila urang ieu teh puasa geus 40 poe dagang hayang maju teu maju-maju kumaha bari bodoh batur mah waliullah pinter bari waliullah ongko 17 tahun puasana aya pemaksudan jadi ibadah nu teu aya ubudiyah jeung abudah mah saperti jasad nu teu aya rohan teu aya manfaat teh. Urang hayang dahar boga pamajikan 3 maot kabeh arek bisa. Bisa dahar moal kira-kira. Moal. Tenanglah rek kelumpang kana tempat anu sieun sabab dianteur ku mayit aya 10. Nu nganteurna maot cadayana kumaha. Jadi anu kalimana teh nu kudu dipikirkeun ku urang teh ridho urang teh di mana balik ka hadrat Allah rek meunang ridho Allah atawa moal ka mana ningalina hate wusul henteu teu wusul berarti can meunang kuat ayeuna berupaya meungpeung keneh aya waktu pikeun usaha sangkan meunang ridho da engke mah geus ka ditu teu aya jalan pikeun usaha mun geus meunang bendu Allah geus teu bisa usaha deui geus di ditu mah hanyakal luar biasa samemeh hanyakal jeung nu kalima tadi mikir ti ayeuna tentang ridho Allah gitu. Terus balik deui ka tadi pan kakara rogibin hijilin dibersambungkeun bisi poho nah subuh Jumat mah dipun bapak kemarin di kidul bersambung kelas cing engke deui ari papanggih deui kaduana abidin nu ibadah teh dina makom abidin nu tadi rogibin nu kadua ibadah teh makom abidin nu makom abidin mah mana ibadah ka Allah bari hatena ningali ka makhluk resep ka makhluk ngan diperangan nafsu sangkan ulah tuluyan resep eta abidin resep ka makhluk resep ningali ka makhluk ningali tapi diperangan nafsu sangkan ulah tuluy-tuluyan kitu eta abidin kan ibadah bari hate resep ka makhluk condong ka makhluk ngan mujahadatun nafsi eta abidin nu kitu kan urang salat ngadagoan ridho Allah hayang meunang papanggih jeung ridho Allah dina salat ngan dagang hayang untung budak hayang cager awak hayang cager gitu kan hayang kadinya hoyong resep ente resep kana cager kana untung ngan dina diperangan nafsu tong kadinya tujuan tuh ridho Allah nu paling utama tapi keukeut aya resep kadinya jalma nu ibadah ka Allah bari dibarengan ku hate resep ka makhluk nu aya di alam mulki di dieu tapi bari diperangan nafsu sangkan ulah salawasna kitu eta makom abidin nu kitu. Kita dengan kitabna mah hese, matak meninggal geus dibubur aja apa. Maca kitabna mah tanggal lah. Ya mah asak ngadahar baso mah kari ngahuapkeun tong nanyakeun resepna entong. Tanggal atuh kalah ripuh manten. Hayang dahar nanyakeun heula melak parena, kakara nanyakeun melak ge encan. Kaburu ripuh atuh. Sabab kunaon dia matak di langsung diasakeun sabab urang mah di borobutuh di dagoan ku seeng nyeng sareng tah eta jadi mun meunang ayeuna lohor ge dipake langsung gitu kan
barijeng ieu teh pikeun dijadikeun ladang introspeksi ukuran pikeun urang ya kuring di mana ya kira-kirana ibadahna tang kitu kitu mikir geus ka bumi teh osok mikir tara sugahan geus ka bumi teh ngahulang mikir tang ngaji tadi aing lobah mana ieu teh matak cenah barho ari bubar poho sing remen we ngajina ngarah tong poho-poho itu. Katilu zahidin, ari zahidin ibadah ka Allah bari hate teu resep ka makhluk tah ieu zahidin teh teu resep teu condong teu milih teu resep nukangan ka makhluk ibadah bari hate nukangan makhluk teu resep teu condong ngan mahjub keneh can usul ka Allah eta zahidin. Lamun hek bari taroki jeung suluk nukangan makhluk lempang mapai pos-pos nafsu maksud usul ka Allah eta jahidin salikin disebut. Jadi jahidin mah ibadah ka Allah bari geus teu aya tujuan ka makhluk teu aya geus Allah hungkul tujuanana eta jahidin. Engke lamun hek taroki jeung suluk tapi karena makom muhibin tah nu matak Siti Robiah Adawiyah ibadah ka Allah kuring lain hayang surga lain sieun ku neraka tapi takdim hungkul ka Allah bisa kitu teh tujuan naon takdim ka Allah karena Allah nu agung kuring wajib ngagungkeun anu agung sakitu tos tah yang surga teh sieun ku neraka naon sababna surga nikmat keneh ridho Allah daripada surga sok asup ka surga Allah teu ridho nikmat moal moal cicing di iman bogana teu ridhoeun keur betah moal asup ka neraka cek Siti Robiah kuring teu sieun ku neraka sabab leuwih sieun ku nu boga neraka saha nu boga neraka Allah panas keneh bondu Allah dibanding jeung neraka Allah cek Siti Robiah nu geus makom muhibbin tadina juhud eta teh moal bisa nepi ka makom muhibbin lamun teu juhud mah ari juhud teh nukanganana hate ti makhluk teu condong teu milih teu resep nukangan hate ti makhluk ngan can wusul jahidin disebutna cik urang geus nepi ka dinya moal kira-kira atawa mengkol keneh ka dieu kakuan ka dieu anu kaopat kita pakurana geus ka bumi ulah ayeuna lah nu kaopat mah ibadah ka Allah bari teu resep ka makhluk sanajan ta'akul ibadah ka Allah bari teu resep ka makhluk sanajan ta'akul ta'akul teh ningali ku akal lain ningali ku soca ari mun urang nu mahjub mah ningali makhluk teh ku soca ari aripin mah ku akal ningalina teu kaharti aya tapak aya pagawean teu aya tapak gawe teu katingali tapak gawena mah ngan ta'akul urang ningali ka bumi urang anu teu katingali ku soca urang tah eta ta'akul namina nu kitu lain ari bayangan mah ngabayangkeun sanes kitu ta'akul ngaranna angen-angen atuh ta'akul ingat ke makhluk ingat data akul teh ya ngan resep teu milih engko tak akul tapi teresep arifin eta mah anu kalima tadi ibadah ka Allah bari teu ningali ka makhluk kurung teu resep teu nuju teu mikahayang teu kabita ari geus teu ningali mah meureun nya katingali ari anu geus teu katingali mah berarti geus poho teh ya maksudna ari ku hate mah hate teu inget ka makhluk tah eta teh berarti pana teh disebutna jadibin eta mah ibadah ka Allah bari hatena pana ti makhluk berarti teu aya resep teu aya nuju teu aya harapan ka makhluk teh bagus teu ningali ta eta mah
jadibin disebut karena dirina ge teu inget boga pagawean ibadah eta jadibin nu kalima rogibin abidin zahidin arifin jadibin cik lebah mana urang kungsi sakalima dina jadibin atau dina arifin ke lamun urang tes terang karena makom-makom ibadah anu seperti tadi engke urang lamun tas salat tas amal tas sodako tas gawe hade ka jalma engke teu terang waktu gawe hade tadi hate di mana pan aya anu sodako karena hayang dibalas deui tuh pan eta ningalina ka makhluk ieu mah henteu sodako bari manehna ge teu nekadkeun manehna nu bisa kuring ku Allah digerakkeun kana mikeun perkara anu di ku Allah dipasikeun ka kuring ka eta jalma teu boga hade manehna pan aya nu kitu pan aya anu teu ngarep naon-naon ngan ieu mah ti kuring pan aya nu ngaku boga gawe teu boga tujuan naon dina eta amal teh ngan ngaku keneh boga gawe ta eta abidin nu kitu ngaranna masih mahjub keneh paling luhur jahidin teh eta teh encan lamun heg leumpang ka surga mah can nepi eta teh jahidin teh matak nu salat 1000 urang di Masjidil Haram makom juhud dilengkahan ku iblis kabehanana teu sieun iblis ge kudu makom jahid teu nari ku nu sare kabur si horeng nu sare ma'rifin nu matak aya naumul alim afdalu min ibadatil jahil nu teu nyahoan Allah ibadah alus keneh jalma anu nyahoan Allah sare bari urang mah pan payan ningali wah aing mah osok duha si eta matara padahal batur mah boro-boro duha na sarena ge alus manehna jeung uing salatna kudu kitu mantak santri nu pinter mah guru teu ningali amal teu ngarasa leuwih hebat daripada guruna sare guru euy sare teu wiridan aing wiridan sare guru mah alus batan wiridan uing sababna nu wiridan kuring mahjub anu sare arifin betul mah jadi naumul alim di dia teh lain berarti pinter otakna lain tapi naon alim teh makrifat ka Allah kalayan makrifat khos alim teh tajalli sarena jalma nu tajalli hatena ka Allah leuwih alus daripada salatna jalma nu mahjub hatena ka ngan lain berarti kieu keun bae da anu geus teu kudu salat lain berarti kitu kade pan leuwih alus cenah eta mah dina ngitung darajatna tapi salatna mah anger lamun si alim eta makom parki wajib menjalankan salat mun teu salat jadi kafir jabariyah sabab hakikatna geus bener tapi syariatna nu nyalahan hakikat teu make syariat kafir jabariyah nu kitu ngaranna kade ulah kena arifin leuwih alus sarena daripada salatna keun bae ajengan ulah sina salat salah gitu anger we kudu salat dina nalika makom farku kecuali lamun makom majdub eta mah teu kataklif arifin nu keur majdub teu kataklif salat eta ari urang nu farku tuturuti kana majdub salah tah jadi limanya tah 5 rogibin, abidin, zahidin, arifin, jadibin cik urang di rumah engke tafakuran sok teraskeun deui duh sabaraha kalimah padahal mah panjang tah jadi nu dikarepkeun ku Allah leuwih alus daripada nu dipilih ku muridin lamun urang geus jadi muridin mata ulah sok ulah pilih tafid ka Allah taala urang dagang condong hate karena untung ya lamun haik urang condong hate karena untung ya dina dagang ayeuna urang muridin tafid ka Allah Gusti nu condong teh akal natikoh abdi akar rohani abdi mah untung jeung rugi ngahukuman sami mun untung insyaallah abdi syukur lamun papanggih jeung rugi dina dagang insyaallah abdi sabar sabab kealusan dina untung syukur kealusan dina rugi nah syukur dina untung teu syukur ada hakikatna dina rugi teu sabar siksa ti dunya mula eta mah baik disiksa ti dunya mula keur mah duit teu boga disiksa di dina ulah
naon dina untung aya alus dina rugi aya alus dina untung syukur alus dina rugi sobar aya nu ka surga ladang sobar lain ladang lobaan si eta mah salatna teu pati loba puasana biasa salatna teu 100 rakaat 1000 rakaat ngan sobarna nu loba ka surga sabab sobar aya tong dihitung cek Allah nu sobar mah geus asup ka surga dihampura dosana ku kami amalna moal dihitung sabab naon sobar innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab untung nu sobar jalma gering teu ka masjid sobar dina geringna ganjaran sobar gede batan init ka masjid sebenarnya mending gering mending cager mending cager bari usul tapi nah gagah ari anu ka masjid mah dihitung init ka masjid makomna naon muhadharah sakieu ganjaranna ari anu sobar mau dihitung cek Allah geus dosana dihampura amalna mau dihitung kari ka surga pan ngeunah teu dihitung mah non hesya rek sobar teh gampang saya teh nyebutna ari sobar teh aya tahapan-tahapanana mimiti nahan nafsu hayang ambek ngan ditahan ceurik matak teu ambek ngan ceurik ta eta habsun nafsi diajar sobar sobar mah kitu keun bae ieu teh kuhul tapi mun kuhul da kakolot mending ngahampur sobar anu hakiki ishate pamur karasana wah pamoyok jeung dipuji atoh dipoyok kohol tuh pan wah eta mah masih jauh tuh tos jadi kesimpulanana ulah sok ulah pilih mending tafwid wae ka Allah mata lamun hiji perkara rek dipigawe ku urang Gusti abdi nyuhunkeun kasayan ti Gusti tina ieu pada melan mun dagang untung atau rugi untung sing sae rugi ge sing sae geus teu nempo untung jeung rugi anu hayang untung akalna tikoh eta bebeja ka Allah akalna tikoh abdi Gusti nu yang untung rohani abdi mah sami untung jeung rugi sebab bisa jadi jalan alus bisa jadi jalan goreng untung jeung rugi ge nu sangsara pedah rugi lolobana malah anu sangsara pedah untung ge seueur nya so teu mang pirang-pirang jalma sangsara pedah untung aya nu kata langsara ieu mah di jalma anu untung mah tangtu cenah nikmat cuk saha nikmat teh untung mun bari iman ari teu bari iman mah boro-boro ripu untung meuli hiji mobil untung menang 2 untung meuli 3 sawah untung meuli 4 eta kabeh sieun leungit piraku 1000 kana hate so buka budak di hiji sieun leungit deui buka budak di sieun 10 sieun leungit ditambah 3 tambah 11 ribu Allahu Akbar biasana hiji perusahaan nu ngagantel ayeuna geus boga 5 nu ngagantel nya teu beuki ribu ngan cuk batur jigana senang padahal macan puhugu sim kuring nu remen deukeut jeung jalma nu loba duit loba nu aya anu nyungsem na sajadah teu bisa sare usapan tarang ge depresi kieu kunaon loba teuing sababna ari 2 jeung 3 bisa kaukur ari geus 7.000 ulah gagabah ari geus 7.000 anu jadi kabingung 7.000 kabingung asup Masya Allah teh warukan teripu ajarna buka budak hiji jeung 15 sih ripuh mana nu ripuh 15 teh teh nuduhkeun beuki loba beuki ripuh jalma beuki loba hartana beuki bingung sebenarnya mah beuki loba kasieun beuki gede kasionna ceuk saha cik sieun pakir sieun mana urang jeung Haji Engkud anu mobilna ribuan cisok kira-kira sieun mana sieun keneh manehna urang mah teh sieun ieu pakir da geus remen pakir ge geus biasa manehna mah tara biasa dina pakir sieun kacida geus kabayangkeun aing mun pakir jigana naon ieu teh eta teh sieunna teh wah pedah we teh katingali ku urang katingali dina ahwalna narukan beuki senang
ulah kudu nu jauh anu deket teh ka urang dipelajari ku urang beuki ripu ida adbarot kanat alal mar'i hasrotan ida akbalat kanat kathiron lumumuha mun dunya anu ninggalkeun sok jadi kana langsaan mun dunya anu nyamperkeun matak jadi kari puhan dinisbatkeun ka jalma anu hirupna dipingpin ku hawa geuning aya nu beunghar kaburu ngaji tenang hatena iman eta mah nu beunghar teu jadi teu kaganggu ku hartana henteu naon sababna hatena ka Allah ka ditu ieu harta ti Allah mun eueuh balik deui ka Allah tenang waktu ngaji teu inget wae henteu ieu mah keur ngaji aya mikiran batu bener ieu barudak yang ngurusna kumaha benerna mikir ilmu betul bener ya teh barudak teh ngurus dina lebah nu ieu ngingu sapi 2 jeung 2000 ci sok ribuh mana putra Haji Udin ngingu sapina teh 2000 sabaraha jang haji ngingu sapi 2000 cenah sabaraha modalna 35 miliar geus mung mikir lagi doakeun heuh geus didoakeun sing lancar sakitu geus ari 2 mah pan meunannya 2 pae hiji tinggal hiji deui 2000 geus paeh sabaraha hiji jangan hiji 5 can geus paeh naik ka kara sabaraha maksud 2000 naik ka kara 500 paeh geus 5 ari 5 kali 10 sabaraha 50 juta da kudu dibayar anger eta teh hese loba teuing ka bingung tungtunganna neangan kepuasan teh tah jadi kadang-kadang ingkar tina agama ieu nu bahaya mah ya sabab balas bingung gitu depresi nguruskan perusahaan stres manehna teh sieun kieu mata geus papadon ajengan lamun aya santri nu hayang usaha kaabdikeun balas geus hese anu bener marukan santri bener kabeh santri ge loba teu bener geus bingung eta teh saresna cek sawangan urang hunggul sok taroskeun ari kulemna jam sabaraha jam 3 rata-rata boga sapi 2000 breeding sabaraha hiji saya pengen breeding 5 miliar sok cobaan taroskeun hese eta terek sare pan ari urang mah teu boga naon balik ngaji kusak geus teu berpikiran tenang we urang hudang teu riweuh turiu astagfirullahaladzim teu perlu panjang teuing ngabahas eta mah lamun yang apal nu sebenarnya mah tanyakeun ke duaan tak teu peti kabita teuing lah kitu matak nu hade mah nu cukup rezeki mah ulah nu seueur mah matak sara datang matak ripuh eueuh matak nalangsa dinisbatkeun ka jalma anu hirupna dipingpin ku hawa ari nu make iman mah datang teu matak jadi ripuh malah dijadikeun sarana ibadah syukur bisa ibadah ku harta anu seueur nu datang seueur teu jadi riweuh oh ka dieu kudu tasorupkeun ka dieu teu aya wae geus da ti Allah geus ngaturna sakieu tarimakeun nu aya nu geus puguh ge nu aya can peak di dahar ku urang mikir-mikir ting nu can pararuguh datang dipake ku urang henteu ari nu dihisab urang ripuh pan upami Pak Haji Udin mobilna 100 heula ulah 1000 aya ditumpakan kabeh ku manehna teu engke hisabanana mah ku anjeun numpakan batur nu bukti mah jadi jalan usaha batur anjeunna ngan anjeunna boga untung sugan gitu tidinya sakitu di sawang masya Allah teh geus muridin mah mending tafwid ka Allah taala di mana urang hatena eling ka Allah ibadah dijalankeun sidik ubudiyah jeung abudah naon perkara anu datang ka urang meunang milih Allah pangalusna pikeun urang sanajan ceuk ukuran akalna ti ka urang eta teh kurang alus jeung teu alus geus kitu cek urang cisok rupa teu pati kasep alus kasep asup henteu alus keneh kasep ari geus buktina sakieu tarimakeun geus tong kudu mikiran nu leuwih tong tarimakeun gunakeun daya manfaatkeun nu aya sakieu itu
Jadi kudu bisa menjalani apa adanya, menikmati apa adanya, mensyukuri apa adanya. Eta jalma nu iman, mata hampang-hampang ngajalankeun hirupna. Teu kudu ribeuh. Budak tukang nyurpe penanaman kayu kamari nanam geus 6.000 tadina 12.000 ieu teh cenah Kang kudu dirobah perjanjian teh kunaon ke bahaya ieu lamun di aku cenah ku ke ku batur cenah ieu teh kurang kuat ieu teh perjanjian lah teu kudu riweuh-riweuh teuing hirup nu marlakai teh santri akang kabeh ge rek diarah kabeh ge kumanehna kopi teh teuing sih teu kudu riweuh naon sabab arti kitu teu percaya kana hukuman Allah di akhirat bagian orang setengah na di aku kumanehna kabeh kopi teh teuing di dunia mah di akhirat mah ku Allah dihitung ke pura parang manggul dosa urang atuh teu kudu riweuh teu sieun akang mah di aku kabeh ge kopi wae naon mau dikabina-bina sieun cenah ke bahaya ieu dijalani nu hampang-hampang geus sok jalankeun milik urang ti Allah sakumaha nu penting kerjakeun niatan ibadah mentana ge rezeki keur ibadah sakitu teu kudu riweuh kumaha cenah Kang mun paeh komo paeh nu bogana ge paeh teu mikiran paeh ceuk sieun cenah dititipkeun teh teh paeh nu melakna ge paeh cing teh boro-boro dipelakna entong kudu riweuh tak kitu dijalani gampang-gampang we dijalani apa adanya sing ridho migawena itu kerja keras ikhlas cerdas tapi na si emot lamun hayang sukses tilu kahiji kerja keras cerdas ikhlas ikhlas nu matak hampang mah migawe pagawean aya nu tumaros ka simkuring ajengan tara capek ngaji aya kalana sampai sebuting 5 kali ngaji ari capek mah da jelema sarua karasa itu geuning cenah dipigawe wae henteu karasa ripuh tah lamun ripuh teu karasa ripuh ari capek mah karasa ngan ripuh henteu geuning cenah teu ripuh syaratna tong ripuh ridho migawena sakitu migawena ridho teu ripuh anu ripuh mah migawe embung teu ridho ripuh boro-boro nu berat nu hampang ge ripuh karasana da teu ridho migawena nu berat bari ridho ripuh mah oh amar ripuh salat di jam 12 peuting nepi ka subuh ripuh teu karasan ripuh sabab ridho migawe nu teu ridho 2 rakaat ge walah ting ripuh karasan bisa yang amek ka imam ge pedang maca panjang saeutik ge surat naon sabab teu ridho atuh da migawe salatna coba lamun ridho migawe bari ridho sanajan ripuh teu karasa ripuh ta kerja keras cerdas ikhlas lamun aya nu tilu di urang sukses hirup masuk entong kudu riweuh walau qala jeung lamun ngadawuh musannif laha shola yakin hasil ka ka anjeun naon al matlubu anu disupri min ghairi ikhrajin tina henteu ngaluarkeun lakana tang tu kabuktian itu kaol eta aula leuwih utama urang hayang kaluar tina eta pagawean urang teh dijadikeun tukang dagang hayang jadi tukang tani dijadikeun tukang tani hayang jadi tukang dagang naon tujuanana lamun jadi tukang dagang mah meureun moal ripuh teuing nengan duit nu rea teh ieu jadi tukang tani mah ripuh kalah timbul daki cenah ceuk anjeunna pamana lamun hayang kaluar tina tukang tani karena tujuan hayang meunang untung anu henteu ripuh ya entong kudu make menta kaloh kaluar tina tani lamun Allah taala netepkeun dina eta pagawean tani Allah teu kawasaeun kitu mere untung tina sabab tani anu gampang da bisa sabenerna mah tak kitu eta teh leuwih utama lamun kitu teh cenah hasil kenge nu dimaksud sanajan teu kudu kaluar ti dinya Gusti abdi teh atuh da ieu teh jadi jalma anu pas-pasan matak teh kaduga teu kaburu ibadah nu seueur teh da lain pedah pas-pasan pedah teu maksud we batur ge loba anu henteu pas-pasan papasan acan kaduga ibadah nu loba sabab lamun Allah rek ngeresakeun mah ka anjeun bari rezeki pas-pasan ge tangtu ku Allah ditulungan sehingga bisa ngalaksanakeun ibadah anu loba dina rezeki pas-pasan
lain sabab eta mah ceuk panyangka urang hungkul nu nyatana mah Allah teu nulungan ka diri anjeun pikeun migawe ibadah geus sakitu. Urang jadi jalma fakir hayang loba amal minta tulung ka Allah tulungan Gusti hayang loba amal haji ukuranana batur ka Mekah pulang anting geus sabaraha 100 kali kudu fakir ngadekul ta salat subuh berjamaah sanggeus nepi ka duha salat duha 2 rakaat mulih we ka bumina ganjaranana lamun ku Allah dimakjurkeun eta amal sarua jeung 1000 kali munggah haji pikeun jalma nu fakir sisok teu kudu riweuh matak aing ke di hadrat Allah aya nu boga ganjaran haji 8.000 balik padahal sawahna ge ngan 10 bata keti mana ieu teh oh si oreng teh eta nu matak ulah dijadikeun alasan kaayaan diri urang teu meunang dijadikeun alasan pedah urang teu bisa ngalaksanakeun ibadah anu bener awas atuh da aing malin anak ajengan anak ajengan loba nu teu bener mantak teu bisa bener sote budak copet ge aya nu jadi ajengan atuh eta mah pedah Allah teu nulungan nu penting mah tulungan Gusti abdi jalma fakir ngan hayang loba ibadah sakitu tulungan abdi Gusti ieu teh bari jeung teu gaduh abdi teh hayang seueur ibadah tulungan abdi Gusti hayang hasil ilmu bari jeung teu gaduh nanaon bisa kumaha we jalanna Allah taala lamun ngerasakeun ka urang henteu aya susahna pikeun Allah perkara mungkin eueuh nu susah pikeun Allah ngan ulah ementa nu mustahil Gusti hayang pangieunkeun deui pangeran seperti Gusti tah eta mah bener eta mah sabab mustahilul wujud tah aya ta'alluqna kudrat Allah ka dinya ari menta nu mungkin mana naon atuh teu boga duit tapi ka Mekah hayang mungkin Allah taala ngabisakeun bisa loba nu ka Mekah teu boga duit dibere naon dibere ongkos ku batur teu kudu riweuh sabenerna mah minta tulung ka Allah perkara mungkin eueuh nu susah pikeun Allah susah teh ceuk urang ceuk Allah mah eueuh nu susah nu kata'allukan ku sifat kudrat sakabeh perkara mungkin sakur perkara mungkin Allah kawasa ngayakeunana kawasa ngeuweuhkeunana sehingga nu beunghar ayeuna pangbeungharna sadunya coba cenah pangbeungharna sadunya teh boga duitna teh 651 triliun astagfirullahaladzim pangbeungharna sa Indonesia ge kan 51 triliun rek sina fakir menit engke bisa tsunami pejet kabeh boro-boro ukur hartana anak majikan ge ludes kabeh ka dimanehna cung kedang sorangan menit engke bisa Allah kawasa ngeuweuhkeun kawasa ngayakeun sakabeh perkara mungkin mata ulah menta robah tina kaayaan menta sote tulung ka Allah abdi Gusti bodoh ngan hayang makjur ieu amal teh ditulungan hatena musahadah ka Allah sanajan bodoh sote otakna pinter hatena gitu amalau kana anapun lamun kabuktian itu si murid teh eta halatin ala halatin netepan kana tingkah la tuafiku anu metuka anu henteu metukan itu halah asyar akan asyara payajibu mangka wajib alaihi ka itu si murid non al musaraatu buru-buru ilal intiqali kana pindah itu wa talabi jeung nyuprih min maulahu ti pangeran murid ayun kilahu kana mindahkeun Allahu ka itu si murid ilama kana perkara yurdihi nu ngaridoan Allah kana itu mah tapi ulah minta pindah teh tadi tina perkara anu sesuai jeung undang-undang Allah jeung hukum Allah jeung hukum syara ari anu teu sesuai jeung hukum syara mah buru-buru minta jadi naon hirup jadi tukang copet buru-buru minta ka Allah teh mah ulah ahkeun bae cuk teh kajengan kita diulah kudu minta pindah ulah ari teu sesuai jeung hukum syara mah buru-buru Gusti abdi geura pinahkeun tina ieu pagawean tah kitu ari nu teu sesuai jeung hukum syara mah ngan prosesna beda-beda nu bodoh mah deket ka guruna ku guruna disafaatan ka bawa asup ka surga keun bae teu naon cau butitina di kilo jeung suhangna itu kitu untung kan eta murid anu diaku muridku nu jadi guru mursid eta urang syukur lamun ku ngaji bisa nepi ka musyahadah lamun teu bisa nepi ka musyahadah kawas guru urang muga-muga disapaatan ku guru anu musyahadah eta geus teh deui urang wallahu a'lam.